roti kopi. Aduh, makuri. Kunci. Nah, saudara-saudara. Iya. Lah ngalapeut teuy aing mah dulit gua ka era ot aing nu neuleuna ge bule na ngalanaon cenah bro cek bule mah cenah. Oh kamu tuh bule nu neuleuna ge aing keur ngalapeut teuy jang naon cenah di si eta mah ngalapeut teuy ngalanu kitu cenah lain peut teuy eta paling duh bile. Iya, wah aja dah, menjangkung, wah hese, ya kayak nggak ada dihakan tapi kayak mau oh ya ya cuing ke dabuki oh tenang sama si Ohang di sini. Kia luar di Bali teh. Jadi ai batur mah liburan di Bali teh. Ya mangadon ngalaan peuteuy selong. Alasan ajang para bulan. Wah, itu nanya ge tadi buat apa, Mas? Buat iya, cing teh buat kambing. Alah, ulah kasinggung lo gajengot. Lain maksudnya gitu, alasan gitu. Tadi tuh, aduh, tapi kumaha itu dirujak. Wah,
Lah jika anu di video banget. Kat kasep gitu atuh. Tuh, ada nyumput. Ulah nyebutkan tadi uing jang kami ngalasan kalau ditutup juga anu iya. Ya. Oke, saudara-saudara, orang rujaknya peduli beda. Orang kampung masuk kieu datang ke kota deh. Ari kebiasaan nyarap mah lah di mana-mana ge jadi nya gitu. Yang penting mah jadi jelema mah teu gengsi. Sakumaha we ayana nya. Teu boga modal katang nur gitu. Aduh, sekian dulu saudara-saudara, sampai jumpa di lain kesempatan. Beginilah cerita di Bali ngadon ngalapeut teuy lain liburannya. Dadah.